Nyeri otot. WhatsApp internet balik lagi jeung urang di channel Sunda Mecak. Kamari urang jeung barudak narai ka Gunung Cikuray. Tepatna pada tanggal 7 Agustus 2020. Urang naik ke Gunung Cikuray via tapak gerot nu aya di Cikajang, Garut. Sacan ka video tong hilap di subscribe, like, dan komennya. Kamari Sunda Mecak geus ngupload video tentang rekomendasi gunung-gunung anu jang pemula di Jawa Barat. Nah, termasuk oge Gunung Cikuray. Kalian bisa tonton dulu video saacana informasi nu aya di Gunung Cikuray. Saya di imah modalna begideung. Biji lontong gitu tak? Biji lontong bisa biji lah. Tanah mana? Hidung hijau dah deh. Pas tadi dulu. Kalau saya aja lagi. Aing bener. Aing mah teu monyet, aing mah teu apal anjing. Aing mah teu apal. Di Gunung Cikuray nepi ka pos 3 we mah masih aya sinyal. Kamari oge babaturan urang nepikeun ka mabar heula Mobile Legend, terus PC-an jeung live streaming Facebook. Teu percaya sok cobaan. Kamari urang oge nepi ka pos 3 mah masih aya sinyal, masih bisa kontekan, masih bisa ngehubungin anu aya di imah. Ka babaturan oge masih bisa upload snap jang WA, snapgram. Jadi Gunung Cikuray cocok pisan jang pemula gitu. Jalur anu kurang dilewati nyaeta via tapak gerot. Jalur via tapak gerot termasuk jalur anu ekstrim. Jalanna teh netek terus ka luhur gitu. Biasana mun nanjak sok aya bonusan, ieu mah netek terus. Jadi lamun erek ka jalur tapak gerot harus siap fisik jeung mental. Di pos 1 nyampe pos 3, urang bakal manggihan kebun-kebun warga anu keur dikelola gitu, bangsakeun tomat, cabe, kol, wortel. Insya Allah gitu kamari ge urang dibere tomat 10 biji. Meni seger eta mah. Semoga ibu sareng emak-emak anu mere kamari orang tomat nonton video ieu. Tong hilap mah subscribe-na. Ayeuna urang keur menuju ke pos 2 gitu. Di jalan Cikuray via tapak gerot, jalurna sama persis dengan jalur di Palutungan Kuningan via Palutungan nu bade ka Ciremay. Jadi jalurna teh dari pemukiman warga dulu. Jadi agak jauh gitu dari base camp ke pos 1 ke pos 2 tuh lumayan jauh gitu. Jang persediaan cai di Gunung Cikuray di pos 1 sampai pos 3 mah tong was-was gitu, karena di pos 2 sampai pos 3 mah masih aya cai, bisa ngeusian heula kanu kompan kanu aqua. Tah lamun di pos 3 na aya tukang dagang gorengan, kalian bisa istirahat heula, bisa sholat, mandi kalau mau mandi, dan bisa santai. Nanti dilanjut untuk perjalanan ke pos 4 dan selanjutnya. Kalian juga bisa ngecamp di pos 3. Tak paling banyak yang ngecamp tuh di pos 3 karena di pos 3 emang tempatnya lumayan landai, enak. Titipkan tong euy.
mata ka dia. Ayo na. Bunga. Juru na ka. Terus handap na. Sama daripada juga enggak dah. Ujung nggak teman? Itu baru tuh tinggal kita ujung. Ujung nggak tahu sakit emang nganggur tak? Alhamdulillah ina urang geus sampai ka pos opat. Tadi dititah ngekemna cek itu nate di pos opat cenah. Karena di pos 3 tadi teh meni pinuh jadi dititah di pos opat. Ayeuna urang keur ngadirikeun tenda, lamun geus beres tenda urang erek dahar, masak heula, nanti tidur mungkin malam jam 4-an mau dilanjut lagi ke pos 5-6 karena dari pos 6 ke puncak deket. Oke, tunggu video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Wah, tilu juga nama ada gelap di hiji. Apa hiji tilu jadi kita tah aja lah. Duanya. Ulah licik mana cek aing ge. Lain di terawang mana baik. Nah, duanya, maksudnya duanya. Dua anak-anak. Murah gitu ya. Kelap juga nang cowok kasih dia aja kinum. Oke. Kita ada beak. Udah kaliakeun mana nih? Kaliakeun nya ning mah. Engkar hiji tanya. Manawi sakitu wae vlog muncak ka Gunung Cikuray nu aya di Garut, tong hilap di subscribe, like, dan komennya. Cuca lagi. Ada enggak politik ka aing nih. Di Jawa nih, oh. Aya urang pan. Maksud di Jawa Tengah. Ayo, mana pas sabar teu main di Aceh mana? Pas ngomong Sunda di situ. Di Sunda cek geura. Parah cek itu. Lucu enggak ada? Hah? Ini bahasa Jawa di Jawa dia. Iya mah. Parah. Si merus bisa kabar sakala we, Bro. Siamangan 7 detik.